pikeun jalma biasa mah ngan lemah. Tapi hate urang kuat jauh tina punduh. Anjeun kudu bisa nurutkeun sikap cara carita jeung paripolah. Kudu nyaho kacerdasan jeung laku lampah. Ulah ningali kasaha awak anjeun bisa macet, tapi jiwa anjeun kedah ngapung sabisa-bisa. Sareng kami ngahaturanna carita ieu ka sadayana. Carita ieu dimimitian dina awal tahun 1800 di Indonesia, di mana awewe teu diweunangkeun pikeun menangkeun atikan luhur. Sanajan pikeun bangsawan, sanajan awewe dina waktu eta. Ngan diharapkeun pikeun Raden Ayu jeung nikah lalaki. Menak Kartini nu ningali langsung kumaha dirina indung kandung ngasirah dilahirkeun jadi pambantu di imah sorangan. Sarta ngan dianggap abdi kusabab teu boga getih karajaan. Saya boleh ikut sekolah. Terus misi pilih anu bener. Naon gunana ari sekolah udah gunana kada beli. Mungkin manehna sarua tinggal Sulastri. Dan tapi mun urang dibita emot ieu urang pengalaman pertama, urang pasti bakal ngerasa capek. Ari maneh ngarasa capek? Ieu nu dimaksud Raden Ayu teh, urang dititah ngawula ka lalaki anu lain pilihan urang. Hayang maneh? Eueuh pilihan lain teh. Eueuh, tapi urang bisa jadi Raden Ayu nu beda. Panto ieu batas urang jeung dunia luar. Kamar ieu urang bisa jadi diri sorangan. Ieu aya buku alus keur maraneh. Hayu urang baca babarengan. Sundari orang. Urang mung kawin, sundari hayang sakola. Sekolah bukan orang yang di dapur. Sundari hayang jadi awewe anu berpendidikan luhur. Tong mimpi sama yang bapak tetap gitu. Aya naon ieu ribut-ribut kitu? Punten doro abdi pada ngajaran sundari. Emang geus waktuna? Teh punten bisa urang ngomong. Mangga Tempura Romo, abi kadieu jeung dulur abi, hoyong diajar sasarengan saha Romo ngijinkeun, jang ngamajukeun awewe di dieu Romo. Nuhun simkuring saputra. Hatur nuhun Romo. Naon atuh nuhun syukuran kawin kurang pamajikan ibu. Abang heula bupati nu ngalaman di dunya, lain asisten bupati. Abi bakal tetep membuat proposal abi ke di Walanda. Meureun proposal di dunya ditolak, tapi teu kudu diterima. Abi mau musyawarah Romo kurang. Kumaha didinya geus siap dan tanggal dihayu. Abi ngan dilamar Lembang, tapi abi teu bisa menggaraha syarat. Naon deui? Syarat kahiji, abi embung ngubah suku Mas Jojo Adi Ningrat. Syarat nu kadua, abi embung dibebani ku aturan-aturan tata krama anu rumit sareng anu katilu. Geus, didinya mikiran diri sorangan. Ibu mau nganten segala syarat, didinya kacumponan. Angga naon Lastri? Kada salah abang Abi ngawajibkeun salaki abi ngawangun sakola pikeun awewe sareng jalma miskin. naon kitu? Hiji deui Romo, abi hoyong miung asirah ke cicing di bumi tukang, tapi cicing di bumi payun. Sareng abi hoyong sadaya anak bapak ngabimbing miung asirah kalayan
sarajana Mas Ajeng sanes deui Mbak Yu. Lamun aya nu ngaberatkeun akang ulah dijadikeun masalah antar keluarga. Hampura abdi pepareun saharima ngajeng ajeng kami. Kami teu naon. Biasa wae ngajeng kami saat saharima ka abdi. Abdi bakal ngadukeun sabiasa kami. Anjeun kedah ngaraos kasusah heula, sateu acan kabagjaan anu sampurna datang ka